sekali dehnya ya urang di dia sebagai nya kuring kami bebas lah orang Sunda mah dek kuring dek kami dek itu nya urang tugasna nya urang di dia tugas urang ya nyampaikannya berita seaktual mungkin sejujur mungkin saayana we lah anu katingali ku ieu lah pokona mah bener-bener we lah fakta dan data teh kitunya tah urang oge tugasnya ngaberitakeun Persib oge da aya da judulna ge kan sekitaran Jawa Barat nya ya seputaran Jawa Barat judulna oge mun tah saeutik ka dituna jadi ayo nasional rek naon kitu ka dituna mah mun tas menang da IKB Nusantara mah terbatas lah kemampuan jelema mah komo urang jauh lah kanu nepi ka ieu mah ka hiji meureun tanaga meureunna sesuai jeung kapasitas urang we lah naon oge kitunya kan cuman urang kan cicing di Jawa Barat Persib keur ieu nanya bangga nya kudu diberitakeun kabanggaan rakyat Jawa Barat teh sesuai jeung berita we hal-hal yang nu bersifatna Jawa Barat positif jeung Jawa Barat komo ayeuna aya gaungannya pokoknya mah Jabar istimewa nya kudu seistimewa mungkin sesuai jeung anu disebutkeun ku Bapak aing eta gitu. Jadi mun Jabar istimewa teh kudu bener-bener istimewa kadituna teh gitu. Tah nya kudu dibejakeun ka masyarakat teh. Da kebijakan pada di teh hayang kieu naon jeung kesejahteraan jeung kesinambungan ngarah jadi tidak ada ketimpangan kesananya jadi ulah nepi ka kieu ye nu beunghar-beunghar nu sangsara-sangsara tah Bapak aing mah tidak mau seperti itu gitu hayang sejahtera we jadi kitu tah urang teh tugas urang ngaberitakeun mata Persib ge teu segan-segan memberitakeun da urang mah pembawa berita da mung aya mumusuhan komo aya nanya bobotoh jeung dejek nanaonan geus lah eureun lalajo mengbal mah lalajo mengbal we deuk naon atuh dan nu bermusuhan mah mun erek oge pemain bola nah lain urang supporter pan urang mah ieu bobotoh itu Jackmania misalkeun geus lah halusna mah geus da 80 menit atuh mumusuhanna mah kadituna mah dulur we kadituna mah deuk naon deuk masyakeun naon lalajo mah lalajo we ta eta dan nu riweuh manger pengurus boh ti Jawa Barat boh ti DKI Jakarta kabawa riweuh kabege tercoreng we sepak bola Indonesia keur mana can aya lah lain ngaleungitkeun prestasi da emang ieu timnasna oge heuda bobrokna balik deui ka mental urangna deui kitu jadi teu bisa nyalahkeun pihak itu pihak ieu balik deui ka diri sendiri we kitu tah ceuk urangnya ye bobotoh tidak terbatas sakitu jeung deh nya ye Abah Hojan, wah si aki-aki gede wadul, bener we gede wadul nate. Heula luar biasa pokoknya mah dewa taktikal. Wah pokoknya mah jayalah Persibku. Jabar istimewa. Maung Bandung. Oke.